اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل utawi ikilah ikiku pasal yamliku saida ngamilik iya si wong asaida ing buron bidal bukti biadihi kalawan melenggeri ing said biadihi kalawan tangan iya si wong wa bijarihi mudhaffin lan kalawan natuan kang ngageaken ing mati atau kang mati akan wa bizmanin lan kalawan ngalumpuhaken wa kasri janahin lan ngancurkeun suwiwi nek wa biwukuhi lan galawan dunibana yasyad fisabakatin ing dalam jari nasabah kang anjenengakeun ya si wong haing sabakah wa bil jahilan kalawan musiakeun said ila madikin maring panggonan kang rupek la yuflitu minu kang ora bisa babalik ya said minu saking madiq walau waqa'a sa'idun lamun tuniba baburanan fi milki ing dalam milik si wong wasara maqduran alaihi lan dadi aswadaiku maqdur alaihi kang den kawasan apa alaihi ngatasi soy bidawalin wa garihi kalawan majeblog atau mater wa garihi lan lian tawah lam yamliku maka orang namiliki si wong hu ing said fil aswahi ing dalam munggu gaul asah fil aswahi dalam munggu gaul asah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ayeuna puasa Rajab geus meunang sabaraha poe Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nu mantak teu ngajawab bahasana urang geus puasa sabaraha poe.
bajunya nana teu puasa ngomong ngajawab cek aduh besi burut aing cek alhamdulillah tapi nu ngaraji ka dieu mah para ruasa tanda puasana tukang wuduk beak wuduk beak tan kecena kiai can kaburu kiai isuk Senin puasa henteu ieu hiji pasal rek nerangkeun hewan buronan jadi milik urang menang manuk aya nu bisa jadi milik urang aya nu henteu embe kitu kebo gitu kebo teh bahasa Bandung bahasa orang mah munding di Bandung mah kebo jadi orang mah muning ulah make dal muning manuk diburu bisa jadi milik bisa henteu geus dibahas di dieu ku ciri-ciri untuk menjadi milik teu sabarahan horeganan ya Allah ya teu sambarang singarade wae nu lain milik urang mah ulah sok juga gegemes jeung nu aya di leungeun batur urang ulah kabita be harta banda nu aya di leungeun batur nu aya di urang bae gunakeun deres nu susah mah kadang-kadang nu sugih ge masih keneh kabita ka dunia nu aya di leungeun batu masuk sugih teh aya jang dirina kendaraan sanajan BPKB-an ge aya tapi kadang-kadang kabita ka kendaraan nu aya di leungeun batu eta panyakit gede batur sodaqoh nya nama hayang disodakohan kebae geus is dead karak sodakohan tah ieu panyakit ya nu lain milik urang ulah sok kadedemes harta nu aya di leungeun batur ulah kabita babari geraga ibadah ka Gusti Allah teh hampang ulah yang harta ulah yang jabatan hampang ibadah ka Gusti Allah kiai puguh hayang jabatan teh nyogok boro-boro di pemerintahan di pabrik hayang naik bae kataraje nyogok komo pemerintah mantap pemerintah mah moal barisa ibadah moal kajian kumaha sebab sugak sogok malu ulah kitu cenah kiai aya nu teu nyogok ke mana beungeutna coba kade hayang deuleu beungeutna nu teu nyogok hayang deuleu coba hideung apa koneng sok sambarangan sia ngomong kiai cenah sambarangan cabok sia kuai sia ditakwa aing di bejaan moal bisa ibadah teh sia teh sadar goblok berenana sing sadar beuh tah hayang kitu da aing ngadenge tah ka celi aing ngadenge omongan sia pemerintah mah moal barisa ibadah tah geus aing seubeuh
suka jeung ngaco lah cenah minggu hareup moal ngaji deui nage mantog sia ka ditu teu kudu ngaji aya teu hayang bener Kiai Golkar ajian sia Kiai PDI PKB hayang sabangsa sia jeung juri-juri di dinya pancen ge henteu je asli aduh duka karak ngaji kaget aing moal ngaji cek oh kubur awak dia ka ditu hesenya sadar deh boro-boro pamarentah ieu urang ge teu bisa-bisa ibadah urang ge urang teu bisa-bisa ibadah teu daek khusyuk cak Allah aing kurang naon mere kasiha sehat ku aing dibere dahareun ku aing dibere inumeun ku aing dipakean ti mimiti nu ipis datang ka nu kandal nu potonganna nyepet datang ka nu gambring ku aing dibere khususnya salat ora husu iki mau wong gendeng ya Allah sadar urang tah hayang kitu tah hayang kena sadar pangeran resepen ngadengen nu sadar lamun ngadengen nu ngacup lah kiai ieu tah pangeran tersebut banjirkeun deui ku insya diancem ku pangeran kena sadar ya Allah ya Rabb tedek bisa-bisa tah karak ngeunaheun ngadengen nikmat cek Gusti Allah geus teh sadar moal banjir hesena disurutkeun deui ku aing 2 poe we nya kayak dibanjirkeun deui sadar da sing bener aslikeun insyaallah erek caritakeun buronan jadi milik Zain ngabuburon kaleuweung mawa anjing lacak atawa ucing lacak atawa pepet lacak pepet dengaran anjing masuk haju suuzon si Bopi ngaranna Heri eta teh ngaran anjing dek diayakeun bae ku aing aduh ya Allah barang datang kaleuweung hebat anjing lacak teh benang manuk kebenaran plek digegel dibawa ke nu bogana ditarima dicekel ku nu bogana tah geus kacekel eta geus jadi milik yamliku saida zaid ngamilikan manuk bidabdihi biyadihi ku dicekel make leungeun cekel erat-erat plek geus jadi milik nya satungtung teu aya tanda-tanda kemilikan batur lamun aya tanda-tanda kemilikan batur mah sanajan dicekel ku leungeun urang ge eta teu jadi milik urang andai kata urang diimah bae ku ari diimah masorangan aya manuk berat nah si urang ieu manuk bagus amat
diintip ku urang make babacaan ngintipna lamun sawajarna ngintip batu mal beunang ketrekan ku urang inni raaitu ahada asyara kaukab syamsa wal qamara raaitu li sajidi pelet eta mah atuh lain ka jelema bae ka manuk ge bisa geus kataekan manuk culak-cileuk manuk culak-cileuk baca deui inni raaitu ahada asyara kaukaba syams tungkulnya kasurupan sarwi timureun manuk nya iz qala yusuf li abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kaukaba cekal urang set beunang hebat berarti katakan palet beunang tanda-tanda kemilikan batur ya nu urang jadi milik urang tuh eta masalah bagus barang kurang ditewak warimah lain make bahasa Quran make bahasa adat huwa kalau baheula teh newak manuk teh huwa eta puyuh lah mun dikitu-kitu nonggeng jauh eta bahasa manuk naon beureun teh huwal maksudna beureun cek urang mah awas ya teu jauh lah huwal dibeunang urang plak das ya waduh purukutut pancawarna cuman aya tanda ieu dina jangjangna aya cet seetik atau aya pulasan atau aya warna-warna yo bangun manuk piaraan ieu mah berarti lain nu urang lain nu liar ieu berarti anu bogana tah aya tanda kepemilikan batur henteu jadi nu urang urang mah pan terus bae mun aya tebus ku sia aja teu puguh teu karu eueuh bae urang teh lillahi taala coba lamun kieu mah datang Waalaikumsalam Waalaikumsalam mamang mah haji menang manuk ya heueuh coba nih eta manuk kula sakeuna oh atuh aing mah pangnewakeun bae karunya ka sia lillahi taala panjenengan ge sadar maji eta teh manuk teh 30 juta ieu jang mang haji 5 juta kan nah tapi lamun kieu mah eta manuk abdi mah haji teu bisa ieu menang newakeun ieu tatadan teu bisa kajen mun endek tebus bari tebus geus 5 juta lah ulah kitu atuh teu bisa dibere kan dituluh eta mah haji tah newakeun bae ge meni kudu dibayar kayak besi peuting sing jeleger lah kagetnya tuh ini jelas terjadi kepemilikan geus lamun kurang ditewak aja dibikin deui hebat lamun kurang ditewak aya tanda kepemilikan batur haju ku urang menta ditebus duitna dahar coba ge duitna dahar ku urang pake salat Allahu akbar pancawarna terus bae ketahiyat lagi attah pancawarna selesai sabaraha poe sabaraha bulan meureun ulah sambarangan teh duit-duit terus gara itu Masya Allah orang teu pernah memikirkan akibat didaharkeun ka pamajikan kancolah pamajikan hayang baliklah kaburlah akibat duit anak deui teu nurut ka kolot akibat duit ngepek dirina pemajikan anak Masya Allah dibikeun ka kiai disodakohkeun kiaina aduh kiaina ngepek terus ya Allah kiai malamun kiai dibere sodakoh ku murid mere sodakoh nate karena isin teu halal jang kiai
Ditarima bae ta ku kiai, rasakeun ibadahna ka Gusti Allah. Hese jadi kiai Allah teh. Samarukna kumaha aing malah mal zarah emang kunaon izin teu boga duit. Ya tah, bere urang mere karena izin akibat ka kiaina. Ya tara hese pan urang kos sekarang itu. Aya murid anu ikhlas merena 5.000. Ainu tadi mata nu rada izin deres 50-100 ribu gitu kan. Ayalah nu 1 juta karena izin. Nah ieu mah nu ikhlas mah 5.000 lepet. Monyet da geus teu kadeuleu. Tah jadi kiai teh geus baduit pemerintah, geus baduit murid nu teu ikhlas. Ya Allah, ya Rabb. Mun carita hayang deket ke Allah ya. Carita haju meuli ban setip matanyakeun ka Budol itu mah lain di urusan teh mah ngitungan panggung sapeting 3. Alhamdulillah ganti mobil. Tuh. Kan? Lainnya na bae sia sarua teh mah contoh doang. Gusti Allah, Allah teh mah kurang. Hese. Ya, geus urang kuari kudu rada dibersihan geus kolot mah deuk ka Allah. Asal ti Allah hirup ku Allah bakal balik ka Allah bakal ditanya. Mikiran kos gitu bagi kadang-kadang mah koleng. Kumaha ke di hareupeun Allah. Masya Allah. Ieu mah lain penjadi kiai. Aya nu maot duit sholawatna 5 juta. Kita dibagikeun ngan 2 juta dibagikeun. 3 juta deui, Masya Allah. Kamana? Kiai ge korupsi keneh bae. Tapi lain di urang. Lain di urang di Lampung. KTP-na urang dia. Urang cicing di imah di lembur. Hayam lulumpatan ditingali ku urang. Ieu mah hayam teh hayam liar di urang mah teu karti tapi di Garut mah baheula zaman kitu tahun 81-82 cicingna di Gunung Godog Sunan Rohmat eta kan loba hayam-hayam gunung tuh eta di Lampung eta mah jelas leuweung geledegan teman lain hayam eta mau monyet bete kudu ka ditu di dieu aya keur cicing di imah nah aya hayam katingali ku urang hayam teh liar tewak ye bener ieu mah asana hayam teh hayam liar ye geus ku urang dia ya geus lamun bener-bener eueuh tanda kepemilikan batur nu urang bisa tapi barang ditingali aya kekeweran baheula makan di kekeweran kan di kekeweran jangjangna atawa osok di tong jangjangna trek eta berarti kepemilikan batur ulah sok di aku urang menang kotok menang hayam kadileuna liar haju aya kekeweran ulah di aku ieu lain Pak digunting kekewerna pagawean si eta mah kitu bet baheula atuh datang ka kuari jadi mah can robah-robah tah eta kekewerna aturan mah tanda nu batur ulah digunting mah digunting batur haji aya kotok kula kan kadinya bejana cenah cak budak di ieu di naon di tewak kotok mana tuh eta teh nu rada beureum-beureum teh tah gi coba ieu tah aya tah nu kula mah di kekeweran atuh coba teh jangjangna ja eueuh lain meureun nya okos mah okos eta tapi kekewerna eueuh nya
Sugan kumaha. Ai asalna mah persis dasana eta ngan nu kula mah dekekeweran. Batu sugan sia mah meureun aya akur meureun kekeweran. Jauh mah eueuh. Eueuh geus bet. Saboda tulah aja eueuh asalna mah ja eta cek kan. Ieu mah lamun bener-bener anu ente bawa tapi lamun lain ulah. Itu be jatuh ai okos mah okos eta kan eueuh kekeweran makana ai eueuh kekeweran lain kan. Nah ini geus aman. Nyana seuri bae di dunia sia seuri di akhirat sia. Awas ya. Hudang ti kuburan, tak kotok datang. Kongkorongo. Naon sia teh? Anu dipaling ku sia teh ya. Anu kekewer digunting. Digunting ku sia lah. Bisa ditukar itu? Teu bisa. Datang ka dieu timbang aing rek milu bae. Kadi itu sia kabet teu bisa aing dek milu di hulu sia. Milu di hulu bari kikituan kongkorongo. Majipan eta di hulu aya kotok nyaho. Ya jasa yeuh kotok. Cenah di akhirat bau kotok. Kotok ge ngomong engke sanggeus dihisab aing eueuh. Ngomong kotok ge ditu. Geus teu bisa disieuh-sieuh. Pikir ku urang mun urang maling ayam, maring domba, maring munding, sapi, kontainer. Aduh, maling kontainer dipanggul kan ku urang. Kan nu bogana teu kudu hese neangan aja ieu kontainer aing. Ayo ya Allah, ya Rabb. Masyaallah. Hati-hati orang mumpung kuari orang diberi kesempatan hirup sehat dosa-dosa orang nu geus kaliwat urusan harta batur geura selesaikeun hasibu qabla an tuhasab Zaid bisa ngamilikan hayam buronan manuk buronan jeung hewan-hewan nu lain nomor kahiji bidabti biadi dicekel make leungeun tanpa aya tanda kepemilikan batur jadi urang. Nomor kedua bijarhin muzaffafin kuditatuan anu ngagerak-gerak kana pae ngamatikeun jadi nu urang manah manuk urang nembak manuk ngejepret pokona dengan jarhin muzaffaf jadi milik mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur ya mah bismanin jeung ku dilumpuhan urang kaleuweung ajubang gih manuk beunang ku urang dilumpuhan ku urang ieu na sukuna mun hayam gitu keneh kan di naon gitu ngaranna make peso dicodet teu bisa lompat lumpuh geus jadi kepemilikan urang tetep mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur kasrijanahin jeung dihancurkeun jangjangna urang mah dipotong tungtungna abeh ulah bisa kabur eta jadi milik urang mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur urang kaleuweung ngaju ngajepret manuk beunang si manuk kurang dicokot manuk teh sageus dicokot aya tanda kepemilikan batur kayani pamatukna dibedakeun jangjangna dipulas dipoles atawa sukuna atawa kadang dadana jadi mah manuk piaraan kajen teuing ku urang dilumpuhan kajen ku urang jangjangna dipotong
tetap bae teu jadi milik urang sebab aya tanda kepemilikan batur. Banjir merabah di Bogor, datang Karangkas, Lauk, Ambalaya, kabur termasuk sapeda. Pan sapeda mau nyawaan. Tak aya cenah bejana nu meunang sapeda. No, ieu mah sapeda mun boga cek. Ye, atuh sapeda mah meureun aya nu boga teu bisa cek ieu mah. Sapeda geus bete mah ieu mah meunang bae pokona mah dikali barang saat teh aya sapeda, bahkan aya motor. Eta mah teu bisa jadi kepemilikan sebab sapeda mah pasti nang meuli di dituna. Motor kitu kene, ieu mah lauk jumbo. Beuh lede. Sok bog gede kieu jauh. Ta eta lauk teh ya. Lamun memang aya tanda kepemilikan batur, atuh teu bisa ku urang jadi milik urang. Mun urang nyaho aya tanda kepemilikan batur. Kecuali lah meureun mah banjir ieu pauli marido uhu sabodo dalil sosoranganan. Tapi lamun urang nyaho ieu kepemilikan batur asana batur ieu. Waduh, ulah jauh-jauh lah heulanan. Banjir di lembur urang, kemudian loba lele Ambalaya, sedengkeun ieu mah lele teh lele jumbo, janu boga empang maki Zaid. Nu boga empang mah asana ieu. Ieu mah jumbo Ki Zaid nyaho urang. Jumbo ieu mah asana jumbo Ki Zaid. Nu boga empang iwal ti Ki Zaid. Ha, kurang dialaan. Menang sabakul dibawa ka imah Ki Zaid. Pak Zaid, ieu mah meureuneun elele Pak Zaid. Padahal ya ieu mah empang aing kebanjiran hadena geus ya. Geus teu ka empang alhamdulillah rabbil alamin. Nuhun nya. Nuhun beres ganjaran. Henteu. Ganjaran. Masya Allah sih diberi ganjaran tak kumaha sih. Deui menang sabakul dibawa Assalamualaikum. Ieu pasti nama nu Pak Zaidnya. Jauh nu boga empang jumbo ibati Pak Zaid. Bener heueuh bener ieu mah ieu. Sia menang di ditu. Alhamdulillah kukula di alaan ye. Ka eta. Alhamdulillah. Ke. Diberi duit ku urang tah. 500.000 1 juta. No. Mudah-mudahan mah isuk banjir deui. Eueuh di urang gajin nyaho ge bawa eta lele Pak Zaid tetep bae anggap lukotok. Dianggap ieu mah titimuan. Nah, lamun aya tanda-tanda kepemilikan batur taruhlah jumbo mah nu rada murah. Tapi lamun di Ciamis bahkan gurame. Untuk di Jawa Barat kan paling terkenal gurame Ciamis. Eta gurame na teh tilok bau letak, tilok bau hanyir, nu mantak hebat, gurih. Coba urang gurame urang. Bau manehanana. Sia ngarti kan bau manehanana. Bau manehanana tah. Saya urang geus caritakeun bau manehanana. Bau dirina. Pan sia eta ge dirina atuh kos kitu. Nah, iya jelas tasiah deh, jelas. Wa biwuku'ihi fi syabakatin nasabaha ngajaring manuk baheula atawa racik baheula mah atawa lapun ariget kene teh zaman baheula budak kori teh nyahoeun manuk teh diracik manuk teh dilapun Masya Allah eta zaman-zaman baheula eta ngaranna jaring-jaring manuk atawa jaring gede dihandap sama ditangkal pandan nah aja teh mah kokotokan bangsa manuk sarupaning kos kararitu
Nah iya ngajaring manuk baik jaring gede atau racik atau lapun asup kadinya jadi milik berarti liar mah pasti nama kajian kumata jadi milik ku asup nakana jaring nu ngahaja dijieun jaring najeng di pasar Rabi'il jaihi lamadikin la yuflitu minhu urang ngahaja ai di daerah pegunungan mah aya gunung ieu gunung antara gunung jeung gunung dijieun ku urang jalan anu sempit paranti ngahaja moro jadi kurang digiring ti ditu teh digiring urang geus nyieun ieu jalan sempit antara gunung jeung gunung di dieuna ku urang make alat jaring atau di pager di ditu ku urang digiringkeun tah eta uncal nu ngaran hewan-hewan leuweung eta pan digiringkeun maka dinya tah ketika asup ka dinya teu bisa balik deui ongkos sosog mun lauk mah sosog teh geus asup ka jero tah atau bubu nya kan hayang balik deui hese lantaran aya anak bubu aya anak sosog balik asal geus ngejebrus ka dinya teu bisa balik deui kos kiai asup ka Golkar weh ora bisa comeback maning lah ngegejebur mengkonon itu kena bubu teh kiai lamun geus ka Golkar kena bubu Golkar lamun geus ka PDI geus kena sosok PDI berat eta kos kitu henteu salah mangga bae asal bisa karena Allah urang jadi kiai di Golkar mun kiaian parah da Golkar sok asup ngan lillahi ta'ala Allahu akbar kabira sing bisa bae karena Allah na ulah disalah-salahkeun deui sebab di partai mun kiaian kumaha sebab di PDI di PKB mun kiaian kumaha sok geura asup ka dinya kena sosog ngaran dik balik deui ora bisa aduh jeung hook bae meureun deui aya karasana mun malan kitu ngan ke sasadana nu beda sasadana nu beda manuk bincarung lepas lamun teu diurus weuy sasadana urang bisa ngadengekeun berbagai-bagai manuk bincarung mah tuit-tuit tua-tua tutu tahu macam bincarung eta teu boga bapanya namanya honyo bin bae bincarung nah kuari kurang alah asupkeun kana kurung sapoe dua poe mah bisa ngomong tilu poe kakara kitu beda bahasa teu lepas kiai ge sarua anu lepas teu di partai teu di organisasi iya ieu mah tugas aing mah ngaji ngalempeng-lempeng nu bengkok geus pokona sabodo sia daek ngadengkeun los teu daek asal aing lepas tanggung jawab di hareupeun Allah mah titik lepas ngaranna tapi coba ge urang di NU bicarana kedeung-kedeung ke NU kedeung teu salah henteu asal bisa nyana bener-bener ja NU mah pertama wadah Nahdlatul Ulama coba ge urang di Partai Muhammadiyah coba eta keur di non organisasi di HTI bisa demi eta bae mun teu bisa bisa salah jeung kudu bisa karena Allah na eta mah di organisasi mah rada deres lah sebab eta mah mambu-mambu agama lah anas titik malah mambu agamane lah iya ora numpang urip temen ge NU tapi lamun di partai di Golkar di PDI geus ieu mah geus ngagejebur ka sosong balik dia tuh bisa. Ayo bicara agama di PDI.
hayu bicara agama di Golkar, hayu. Maksudnya sanajan agama pasti kadinya deui. Teu lepas. Tah ieu. Asup kana jaring. Asup kana jalan sempit. Nu teu bisa balik deui. Jadi milik teh geus kadinya. Aduh. Di urang loba gunung teh kulon, gunung karang, gunung santet terus, Tangkuban Perahu terus kaditu. Gunung di Garut. Berbagai tapi terlalu luhur di urang teh gunung di NTB. Tah, paling luhur adalah di India. Gunung tersebut, tapi anak-anak gunung loba antara gunung jeung gunung. Tapi orang namanya di gunung di Arab, di Mesir, gunung batu malu. Orang di Swiss terus ke Mesir, eta gunung eueuh jelema deh. Orang daerah dia mah 1 meter jadi masalah. 2 meter jadi masalah tuh kaditu los ke Mesir. Aplak-aplakan keneh. Urang bebeja ka raja ieu kula mandek milu we dia sadaekna sia asal hirup we si di dinya. Pau da gurun batu-batu. Ku kula dek diturunkeun nu hiji di sosah nyen saung proses dinya sadaekna. Jang balanja eueuh, cai eueuh, dahareun eueuh. Geus mah. Biceun nyawa di dinya. Diridokeun ku kula embung nya. Tah ieu tanda-tanda kepemilikannya. Walau aku asaidu bimilkihi, lamun tuni basaidun gitu. Walau aku asaidun bimilkihi, sara makduran alaih bitawajulin wa ghairi lam yamliku. Carita anu kaharti bae di urang, ja urang mangabubur henteu nu kaharti bae nu mah. Urang boga piaraan japati. Piarakan urang japati. Masyaallah, hebat. Dan japati teh japati piaraan biasa, japati piaraan tapi diurus. Aya japati jang paranti melet batur, macam-macam japati. Tah kuari urang boga piaraan japati loba ya 100 urang, tapi kan ka itu japati urang teh ka hitung ku urang. Aya maca tasbih mah tilok dihitung. Japati mah ka hitung duniawi ngaran. Japati mah dihitungan dirian maca subhanallah be teu hitung itu. Mun ku urang ditanya sia kunaon teu moal tasbih maca subhanallah. Yah, ka Allah mah dihitung-hitung. Bebas bae ikhlas ka Allah. Tungtungna teu maca ya budak kita jeung. Tah. Kebeneran barang ku urang ditingali sore-sore. Aya manuk japati nambahan hiji atawa 2. Nah eta teh japati lain liar kan berarti batin batur kajian ku kumaha ge kapelet kun urang. Nah ieu mah nu babari bae walau waqan saidun mun teh terjadi japati asup pimilkihi kapemilikan japati urang atuh asara makduron aleh atuh bisa ditewak bisa dicekel. Lu mantak asup ka urang kena leget atau kena pelet. Ari ieu mah meureun hewan leuweung bitawahulin mah jeblog manuk mantas dileuweung kebeneran dileuweungna ieu katarik ku manuk urang datanglah aja jeblog di daerah urangna jeblog.
misalna paranti marabanana taneuh sebab jeblog teu bisa hiber deui aya di naon kitu ngaranna lingkungan manuk pemilik milik urang di kandang urang lain di kandang di luarna teh tetep lain nu urang teu jadi milik urang ieu cerita manuk bebek sarua bae bebek kurang buka 100 kayak hitungan ku urang teh aya bebek anu sejen nah ieu bebek waduh datang gede bae bebek anak-anakna dia biasa leutik lain mah juga gede bae di aku we anak urang anak bebek urang aya batur Mbak mang aya bebek kula kadinya ye aya ge janu aing aya tah ye ieu mah anak bebek ieu kira anak-anakna ulah loba omong pokona mah teu nyaho deui megarna coba deres bebek anak bebek di aku rada wajar apa dia mah aya sapi jeung kuda itu kan beda nah aku hari anak kuda milu ka sapi tetep bae kudu di aku bae itu da anak kuda kudu anak sapi bae datang ka sidang-sidangan coba eta cak boga kuda teh ieu mah anak kuda kula teu bisa cak boga sapi sebab nuturkeun sapi kula berarti anak sapi kula masa si sapi anakan kuda teu bisa masa eta tetep bae aku euy coba pikir wakai aing geus mikir teu bisa Masya Allah ayeuna kan diajukeun sidang sanggeusna sidang tah iya hakim lah yang menceritakan hakim kuno boga sapi teh ya terus ditoel jalan dapur Pak Hakim ya ini maaf ya emang kenapa ini saya padu dengan kuda terus yang punya kuda ini anak kuda di aku anak kuda dia ya wajar enggak boleh buka begitu masalahnya ini anak kuda ngikutin sapi saya ya udah aku kan aja enggak bisa begitu cakap nggak usah begitu. Oh ya tenang. Masa tenang itu mah gampang gitu. Sidang terjadi. Ada apa ini permasalahannya? Ini kan kuda saya. Terus ini anak kuda saya. Terus kenapa? Nah kenapa di aku jadi anak sapi dia? Oh Cak Hakim sekarang gini aja. Anak kuda ikutnya ke kuda apa ke sapi? Ikutnya mah tuh tetap ke sapi tapi kan anak kuda saya nggak bisa udah mana-mana yang diikutin berarti itu emaknya wah di palu punya tok isi aing apa hakim boloon anak kuda jadi anak sapi tinggal buka kuda itu kan ini baru negara hukum. Bagaimana ikutnya orang mah? Yang aing jak ngebuka kuda heran aing ge. Sidang lah, ganti hakim saja. Ganti hakim saja. Pengajuan persidangan tentang anak kuda dan anak sapi. Ya. Cek hakim atuh anak kuda mah pasti kuda mah atuh anak-anak kuda. Cek ngebuka sapi. Bukan begitu ikutnya. Ikut kemana emang? Ikut ke sapi. Tapi kan anak kuda. Oh ya beres. Tenang. Jadilah persidangan kedua. Tentang pengajuan yang punya kuda. Bahwa anaknya diaku anak kuda. Salah. Tetap anak kuda ini adalah anak sapi. Dalilnya Pak, ikutnya dia ke sapi. Setiap yang ikut ke sapi berarti anak sapi. Palu deh, trok. Yang ngainjak ngebuka kuda. Heran nih. Sapi anakan kuda. Di mana orang? Yang nanya masa si sapi ya beranak kuda sih? Ya nggak menutup kemungkinan namanya juga hewan. Udah kalau udah putus begitu. Cak ngeboga kuda. 3 kali aing. 3 kali. Sidang ka 3 kali.
Masyaallah bareng sidang katilu kali tentang anak kuda di aku adalah anak sapi katilu kali itu saya tidak bisa memutuskan cek hakim lukat kunaon emang tuh bisa memutuskan kula keur head hakim cek anjek nu sapi teh masa si lalaki head eta kahartikeun Gusti ya masa sapi bukan anak kuda ya tahu ini tuh udah sapi anakan kuda mantak aing teu bisa ngahukuman aing head ya Allah eta baheula bege baheula tilu hakim baheula eta zaman hakim Surai tilu hakim nu dua neraka jahanam hiji komo di tahun 2020 di kepresidenan yang mulia presiden kita terpilih hakimna ieu mah hakimna wallahu alam bimuradi lamun kuari aya hakim memutuskeun sesuai jeung aturan-aturanana lain hakim tau malaikat ku hese-hesena ternyata horenganan kuda anu ngalahirkeun kuda eta malaikat Jibril mencoba hayang nyaho kebenaran tentang hakim-hakim baheula ngarupa kuda ngarupa anak kuda Mikail seperti itulah Masya Allah karim hese ulah-ulah hakim pugu kiai ge asal geus asup ka Golkar geus lain deui ngahukumanana baheula mah cenah ngahukuman kredit teh haram hiji barang dua harga anu berbeda lamun cash mah 10 juta lamun kredit 20 juta kecuali cash jeung kredit teh akur atawa teu ngayakeun cash kredit bae halal ieu mah hiji barang dua harga berbeda antara cash jeung kredit baheula mah galak haram sia goblok kitu teh riba ulah asup kuari ka Golkar nanyakeun deui haram lah barangkali geus disogok deui ku Golkar jeung ku pamarentah ditanya ki haram halal kadang haram kadang halal kiai goblok bisa kos gitu sih hukum kiai ya bisa bae ya sapi ge bisa anakan kuda teu bareres kiai geus balik teruskeun lah koing lo baki Golkar masalahnya aduh lain salah Golkarna lain salah PDI-na salah nyanana we tah itu kunaon laju goyang-goyang gitu kerawang goyangna tah teu jadi milik ya mantek di dieu ge bitawahulin jeblog wa gairihi jeung lian-lianna bisa balik deui ka pelet dan lain sebagainya ngahiji jeung kepemilikan urang atau tetebel lam yamliku fil asahi itu jadi milik yo masyaallah loba kejadian anu terjadi besi pernah seperti itu maka tobatanlah kurangnya wa mata malak wallahu alam